pameri jeung Cece iya sareng Cek Imasnya. Imas Iwan Mas tengnya curhat di dapur seperti biasa iya, bertemankan katel bocor, panci bocor, kompor bocor, apa namanya ukur bisa curhat di dapur we. Tapi hampura Cece teh ieu meni goreng hate we ka baturnya kunaon boga sifat iri dengki. Urang curhatkeun we, urang budalkeun we sareng Cek Imas. Tatangga meuli kulkas nah Cece anu rewas, tatangga meuli motor nah Cece teu bisa molor, tatangga meuli TV batin ieu asa nyeri, panas hate Cece panas teuing kunaon ieu nya bararingung Cece teh ieu. Hareudang bayeung yang semu karareunang mun tatangga aya dinu kasuksesan. Hareudang bayeung yang semu karareunang mun tatangga aya dinu kamajuan. Duh Gusti nah boga sifat iri, aduh Cece teh ieu nih asa goreng hate teh ieu. Tatangga loba duit nah hate ieu culit, tatangga ganti HP nah Cece capek hate, tatangga loba milik nah Cece jadi sirik, panas hate Cece panas. Hareudang bayeung yang semu karareunang mun tatangga aya dinu kamajuan. Hareudang bayeung yang semu karareunang mun tatangga aya dinu kasuksesan. Duh Gusti nah boga sifat iri, aduh goreng Cece teh kitu. Tatangga loba rizki nah Cece darah tinggi, tatangga rezeki nabru asa jangar kana hulu, tatangga make emas nah hate anu was-was, panas Cece aduh panas. Hareudang bayeung yang semu karareunang mun tatangga aya dinu kasuksesan. Hareudang bayeung yang semu karareunang mun tatangga aya dinu kamajuan. Hareudang bayeung yang semu karareunang mun tatangga aya dinu kasuksesan. Hareudang bayeung yang semu karareunang mun tatangga aya dinu kamajuan.